Gimana inya nunggunaheun? Nu loba laukna. Wah, ditu dong nama tuh. Ah. Waduh, kelihatannya jero dalam. Sepertinya harusnya nyisatin celana dulu. Wow, cebrek euy. Bismillahirrahmanirrahim. Berat sekali. Kiranya aku simpalin. Lah, eta tah tempat liuk mah. Wah, ikan besar tuh kayaknya. Lanjut ngesip Bismillahirrahmanirrahim. Suka menang lauk gede. Duh, si Cai menih haridang kieu. Ke baju ah. Oh no. Mana ieu lauk? Geus 20 abad aing bae nu ngangkat. Ngai. Lauk naon? Lauk buntal tah ngai. Ini mah dahar ja ieu. Wah, gede dong lauk. Wah, gede ini mah. Ari mah saha? Nyegoreng yang hidup hirup deh. Aku adalah Putra Duyung. Oh, maneh Putra Duyung. Ku beri satu permintaan. Sok, bila hayang naon maneh? Hayang naonnya? Aing sih hayang ngarasakeun surga dunia. 70 tahun aing ngajomblo. Gagal kawin, gagal bae. Aha. Pengen mimpi basah om. Bisa diatur. Tidur. Oh, diceburin. Mimpi basah kan? Din PA. Hatur nuhun kasadayana anu pantas nonton ieu Banjalan, terutama ka seluruh masyarakat Banten. Hatur nuhun
kasadaya na anu partas nonton Ibanyalan, terutama ka seluruh masyarakat Banten, Ciles, Rangkas Bitung, Serang, Pandeglang, dan seluruh Indonesia. Salam Sunda, Sampurasun.